Wahid parantos tilar untuk gaduh. Sebagian besar ilmu intelektual apa Gus Dur lain baik di dalam negeri secara nasional, justru di luar negeri secara internasional. Tapi Indonesia mah diajak pinter Gus Dur di atas siap. Mantap terus kiai nu apal mah rek ditarima rek itu nyaritakeun keistimewaan Gus Dur. Tapi atuh anu mukakeun hate mah lain kiai Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejeniusanana telah terketahui ku para kiai-kiai sejak umur 3 tahun mulai kaciri kejeniusan terus sampai ke luar negeri sampaikan ke Bali ke dia pohara luar jelema nu dipake kasieun ku Soeharto kecuali Gus Dur. Gus Dur ngame ka Soeharto deui biasa kan. Dipake kasieun di ku Gus Dur. Asa dibunuh sampai 3 kali di zaman Soeharto. Tapi nyana tenang-tenang. Amun beteungna emasan mah atau modalnya lagi baru. Kurang waktu karat diancam saya tikwe gaji di jero imah we ngoncian maneh. Nyana man. Kitulah seorang Gus Dur berangkat ke Mesir pertama tiluan nyana dek sekolah. Ke Al-Azhar datang ke Mesir babaturan anak ngomong ke kota ya beli baju pesen kamu pesen babaturan anak pesen aya 11an kabeh nu cari cing didinya kabeh pesen kaos nu M nu L nya nama kalau ada S saja sedangkan nyana pangkodena jenengan kepercayaan kabehan kok pakai S jadi udah S aja. Babaturan nu L nu X nya nama S. Beliikeun bener nya nama S. Ternyata S di Mesir sarua jeung X kalau di urang. Barang dipakai teh nu S lagi kos juga tuh apa kata saya juga. Tinggal nu saja nu S nu L segala sareng gejah heunya. Potongan di Mesir jeung di urang lain deui S na bisa dipakai ku jelema gendut. Itu terpilihnya geng luar biasa pohara asup dina sekolah saminggu gitu. Asup 2 minggu gitu. Tinggal babaturan aja di aing mantap bingung nya nama sanajan teu sakola ge pinter bisa bae ngajawab. Babaturan mah mun teu ajak sakola jadi ngapodoan Pak. Di sekolah berangkat tengah jalan dulu film bagus amat tuh filmnya. Udah sekolah orang nonton film. Tapi ketika ditanya ku dosennya malah ngabalikeun deui ka dosen. Iyalah dosen jadi bingung ketika ditanya pengertian eta dina Al-Qur'an naon ayat sabaraha asbab nuzulna kumaha dibejakeun teng malah balik nanya ka dosen. Dibalik wali dosen jadi muridnya nyari jadi dosen. Itulah Gus Dur. Ternyata tidak ada susah ini naon gitu pendidikan ilmu di Al-Azhar pindah ke Baghdad. Panjang dong di Baghdad mah sampaikan kawau jeung Saddam Hussein. Itulah Gus Dur. Jadi lamun dibukukeun pohara jasa manggi gurunya di itu guru Thariqah di dia geus gitu dijadikan murid ku salah sahiji guru Thariqah. Kemudian di Baghdad manggi guru istimewa di beatna langsung yang nama diharapkan dan tahu di luhur makbarah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Langsung tidinya amat yang nama urusan Thariqah. Di Baghdad sangat menguasai bahasa budaya dan sajamana tokoh-tokoh Baghdad secara di deketan sampai
ulama mengaran Kiai Haji Kitu Muhammad naon eta di Baghdad tuntungan hari eta memuji ke Gus Dur sehingga Gus Dur kata di ngaranna Abdurrahman hungkul ditambahan Wahid. Jadi Kiai Haji Abdurrahman Wahid eta meunang gelar ti guru thariqah. Jadi Wahid eta pas kabeneran ngaran bapakna padahal ngawahidkeun ka Gusti Allahna geus tamat. Tak gelarna Abdurrahman Wahid. Bukulah kalau diceritakan dia tetap baik terpercaya dulu mas ya. Kiai malah ngajebian, malah sebagian habib jeung kiai ceng karena fisikna, ngagogoreng butakna, ngagogoreng karena teu bisa leumpang. Eta teh ningalikeun kabodohan para kiai jeung para habaib sebab teu ngagoreng-goreng buatan Allah. Sebab diomongkeun buta jeung lumpuh moal nganyageuran. Diomongkeun sakitu teh diomongkeun sakitu. Tak teu meunang urang ngomongkeun si hidung sia gitu. Si putih sia ulah. Si buta teu meunang. Eta di urang teh kos kitu. Istimewa na Gus Dur telah terketahui sejak mulai Gus Dur di Mesir ke Baghdad terus ke Belanda. Terus kapanggil negara Gus Dur balik ke Indonesia jadilah nyana Dewan Syuro NU kemudian nyana jadinya kalau NU kantilna idenya luar biasa nyana jadi badan sensor film jadi kiai tapi isuk masuk di badan sensor film wah kabeh kiai malah lundur banyak dipimpin ku jelema tapi nuturkeun bintang film. Cak Gus Dur dek nuturkeun dek henteu sabodo. Ternyata misi dan begitu ditanya lantaran film-film kitu anu asup ke Indonesia geus keterlaluan. Sedengkeun lolos bae sensorna nu bisa nangani maka Gus Dur terjun untuk meminimalisasikan supaya ulah keterlaluan. Itulah pikiran-pikiran dan tujuan-tujuan Gus Dur asup ke artis, asup ke pemain bola dan lain sebagainya. Tapi hijinya nama endut naklukkeun manusia diajak karena jujur jeung adil menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah beberapa tahun perlu diceritakan kiai-kiai loba jasa Jawa Tengah jeung Jawa Timur duta tadina geus mufaroqah jeung Gus Dur bahasa NU pisah lantaran imamna dianggap batal setelah 3 tahun ke 4 tahun ieu mufaroqah kuari mutabaah deui ngamakmum deui lantaran ningali positif Gus Dur. Sebab ayat doksa babaraha jelema kiai nu dibeat ku Gus Dur. Jadi guru thariqah Gus Dur. Kan guru tarekat mah kitu. Lain nu make udang-udang sorban, jubah, kadang-kadang tahu yang nganduit nu kitu. Zikir itu di istana, zikir di Senayan, bohong kamu. Artinya zahir kamu. Nu hese batin. Itulah Gus Dur terus kabelahina pohara jasa sampaikan ke rencana-rencana Soeharto terketahui ku Gus Dur. Terus langkah-langkah Soeharto teh dipikiran ku Gus Dur sampaikan ke bendu Soeharto dan biasa-biasa. Tanya Gus Dur anu pohara panjang nyawetkeun Gus Dur geus anggeus lantaran loba keanehan di antara nu aneh nyana ke Australia. Di Australia itu salat diramaikan ke wartawan bahwa Gus Dur sudah tidak berani sholat lagi dan tidak mampu sujud karena perutnya terlalu kebesaran. Panjang tak di koran dakos itu dibaca. Tapi ternyata anehnya orang di Jakarta mah ke Australia ayah bae di Jakarta. Jadi ditanyakan ke Australia, cek keluarga dan jangan mana. Jadi di imah ayah di Australia ayah.
Eta nu asli di mana? Karena orang nanti ngora aya orang tapi kalau saya pergi orang-orang kayaknya pada Garuda orangnya beda jam beda sama di Malaysia kalau bahasa gitu sebut buku lagi jilnya ngarannya saya tadi ngora orang di kalau pergi sebut bulan ngarannya Masya Allah Gus Dur parah. Kemudian waktu Kiai Munawir Kerapiak maut wasiat hayang di imaman pertama ku Gus Dur. Kebenaran Gus Dur dagel aya di Australia kami. Terus di Munawir di Pandian, nu berani nyalakan tidaklah lantaran aya wasiat seperti itu. Lantaran Gus terlalu lambat, Gus Dur tetap masih di Australia, ditelepon ke protokolernya. Saya masih di Australia. Jadi itu memungkinkan maka keputusan para kiai 10 menit Gus Dur tidak ada kita laksanakan soal ditunjuk oleh kiai nu bakal ngimamanan siap-siap 10 menit 5 menit kemudian 7 menit 8 menit imam ditereh kaharus lantaran make acara ini itu penyebutan begitu semenit deh torojol Gus Dur assalamualaikum langsung lah tadinya kaharut imaman maka sebelah jepit sebelah hijau sebelah dorong itulah Gus Dur lebih dibejakan anu unik-uniknya seperti itu nah ini ditelepon ke protokoler Gus Dur di mana sekarang masih di atas kapal di mana Gus imaman di itulah seorang Gus Dur duka tarima kukula kapohadaanan. Hese diceritakeun. Gimana biasa terus ngobrol terus. Eta nu nelpon di kapal kene nyanana mama ngobrol mana nu asli. Itu Gus Dur. Sababaraha macam keunikan ketika nyana diundang awal ka dieu sekali pohamak gitu. Tata cara sesuai jika aturan nyana terdatang padahal ke mana-mana nyana terdiandang torojo iya Gus Dur jadi nyana secara terketahui maka Cilongok 3 kali hiji acara keagamaan haul di masjid kedua acara kenegaraan deklarasi mentah di diri di majelis katilu acara kekeluargaan lebaran nyana ka imah kula acara silaturahmi etalah nu terketahui Gus Dur di mata kitu masyarakat Kabupaten Tangerang ka dieu 3 kali aya di ka dieu tampak terketahui kitulah Gus Dur nyana nanya naon bae silahkeun nanya politik, nanya ekonomi, nanya urusan agama. Saat-saat di Indonesia darurat masalah politik, masalah ekonomi, masalah agama, lamun can diputus, can dijawab ku Gus Dur, can selesai. Kurang ingat ketika tsunami cecok ulama Indonesia, sebagian kudu disalatin, sebagian ulah, sebagian pandian, sebagian ricuh. Putus ku Gus Dur tidak usah cukup saja gali hijikeun dalilna darurat dibaca tentunya di jamu Jawa mah ngomong ulama kasih ketika rame masalah itu urusan rokok mau ngarankeun ricuh datang ke Gus Dur tidak ada ulama di Indonesia hanya 3 mui harus ngaji lagi cukupnya nama tadi juga nggak jawabnya cukup sakit itu mui harus ngaji lagi cicing mui untung nama keputusan mana cek mui haram juga bagi yang hamil wan Insya Allah ketika Gus Dur diisukeun jeung awewe direndeng-rendengkeun jeung awewe jeung artis menjelang pemilu luar biasa. Oh, ricuh. Gus Dur maseri bae saya masalah sugan ngajawab minta terus bae ditanya ke wartawan. Gus, bagaimana itu? Betul apa tidak? Itu kan untuk memperlihatkan keunikan dan kecanggihan alat saja. Cukup aja gitu ngajawab.
Berarti kecanggihan alat datang tadinya terjawab sudah. Ini nama sedetik ngejawab. Itu tah seorang Gus Dur. Segitu aja kok repot. Masya Allah. Ya lamun Gus Dur nyaritakeun jeung kiai-kiai jadi babaturan Gus Dur. Di politik politikus kabeh babaturan Gus Dur. Di ekonomi kabeh ekonom babaturan Gus Dur. Terus rakyat jelata tukang beca kabeh ngarasa babaturan Gus Dur. Ieu kahasian Gus Dur ka ngecek-ngecek. Kayak kabeh babaturan Gus Dur kabeh Katolik Protestan kabeh sebabnya adalah kepala agama, ketua agama, pemimpin agama sadunia nyana nu ditunjuk. Mentek naon bae can anggeus mun can diputus ku Gus Dur jeung urang teu nyaho keaslian negara tanpa Gus Dur saat-saat kamari. Urusan ekonomi nu asli na kumaha di Indonesia nu wani ngababerkeun lain urusan politik bener jeung teu benerna nya nama pas-pasan nyarita sakitu aya dan lain sebagainya nah inilah Gus Dur di Indonesia luar biasa dihormati bagi kalangan intelektual secara internasional ge sarua bahkan di ieu bakal loba-loba tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Protestan di luar negeri anu arasup Islam lantaran ngobrol jeung Gus Dur. Jadi orang Belanda, orang Inggris, orang Jerman nu arasup Islam wasilah ngobrol jeung Gus Dur bakal berbunculan. Terakhir engke bakal muncul sekira-kira memungkinkan murid-murid Thariqah Gus Dur. Unik Gus Dur mah jadi luar biasa. Terakhir pertemuan kiai, 3 kiai. Sebulan sebelum wafat nyana bertemu dengan kiai nyen kitu hiji kisah di pawayangan. Wayang kulit jeung wayang golek nyaritakeun di hiji imah inu ku tatangkalan di sisi. Berbagai tatangkalan imah aya. Terus di tukangnya aya empal, terus aya pertanian, seluruhnya aya warungnya aya. Ya iyalah digambarkan di keluarga si Semar. Jadi eta imah kita diatur, diurus ku si Gareng, ternyata cak Gareng kos kitu bae esek waing ternyata. Si Gareng atuh ternyata boro-boro terurus. Menang sababara poe atau bulan boro-boro empang beres ternyata urcanya tangkal kalapara ragagan tepugu lau non hewan-hewan kotok pararanya gitu kene embe ternyata mapal diantepkeun dae dipanggil si Gareng ku si Semar isi aku main ternyata teu bisa cek urusan ku si cak abah ge hiji-hiji di pertanian di perkebunan, kemudian perikanan, pertanian. Iya, sakjana teh. Naon gitu ngaranna perwakilan. Geus teu kawatakan cek si Gareng teh maningan itu bae cenah si Cepot habek. Cepot dipanggil, cek si Cepot teu bisa kula mah lamun can diberi ilmu na. Sakolakeun heula atuh kula. Cek si Semar, ulah sekolah, urusan ke situ mah tapa bae. Memang urusan rumah tangga kudu tapa. Mungkin hasil tapa bakal menguasai seluruh. Tina embung jadi daek, singkat nama si Cepot ya di tapak ke 3 tahun ku si Semar. Karena mesti 3 tahun ku si Semar ditapakeun, ieu teu balik-balik si Cepot. Tapa bae terus. Tapi Semar itu balik-balik gede anggung di Semar. Aisyah iya, pan ini datang ke waktu na ilmu ti abah mah ngan datang kadinya doang. Ini segera balik. Itu cek bet neruskeun ilmu. Atuh pan neruskeun ge kudu aya guruna. Justru kula boga guru anyar salian si abah. Atuh engke sia ngaleuan aing. Tapi Semar teh. Kalau yang dek kula ngajalankeun tugas we ieu mah. Ke guruna saha?
aya nu datang bae ka dieu bisa kapanggil moal bisa ieu mah khusus wae cenah guru teu bisa dipanggilan ku nu seje keukeuk si Semar disambali tapi cepet diteruskeun pertapaanan maka Semar balik deui dongeng jeung anak-anakna urang nungguan si Cepot ieu kitu tapak teu balik-balik tah eta sabulan samemeh maot nyieun kos kitu berarti nyana tapak balik-balik datang ka Tuhan. Itulah Gus Dur nyieun anekdot melalui wayang. Nah, ngantak ceki Semar atuh eueuh si Cepot mah imah teh dikeun teh geula ka Kurawa. Tuntunan awan cenah dikeun jas gareng teu mampu lantaran teu sakola aya geus sakola itu tetangga Kurawa. Kitu naon dikeun ka Kurawa. Mendak ieu ingat tangga kuari keur dicekel ku Kurawa lantaran Cepotna tapat teu balik-balik. Kitulah urusanna. Ditayangkeun eta tengkengan kumaha keputusan Kiai nu tilu antara kitu izin jeung teu izinna. Bakalna aya 2 episode di akhir ke Cepot bakalna hudang deui. Kumaha jadi di anekdot yang pikiranin urang. Nah iyalah mun dicaritakeun ti awal mah tukul ge kudu ngadalang heula burung. Ieu mah sakelumit we gambaranna seperti eta. Runa kernikna nu pohara unik. Sebab Gus Dur mah terunik dari yang unik, iyalah Gus Dur teraneh dari yang aneh. Percaya itulah kenyataan Gus Dur adalah Gus Dur. Mengangkat sulit untuk menggambarkan, membukukan Gus Dur sebenarnya lantaran nerka Gus Dur. Kula didatangan ku sababaraha kedutaan, ieu utusan Gus Dur. Ketika seorang duta ngobrol di Gus Dur, ketika ka imah kula, ieu nu ditanyakeun bagaimanakah mengenal Gus Dur. Atuh gua ganti teu bisa. Ya, kemudian sababaraha kiai di Jawa Timur jeung di Jawa Tengah, kiai sepuh, kemudian namu ka Gus Dur ke Jakarta. Ceknya sampean sebelum pulang harus datang dulu ke pasar Komisi bere alamat datang ka kula. Begitu amplop di lawang, kagetun si kiai. Entah kagetun ini mah anak-anak ternyata. Saya ini suruh ngobrol sama anak-anak, kada deui kula. Tapi tetap jana akhirnya ngendong ngobrol jeung kula akhirnya panjang cerita sayulah seorang kiai di Jawa Timur anu datang ka Gus Dur kita ka imah kula di Jawa Timur ge leuwih ti tilu kitu keneh di Jawa Tengah ini loba ngobrol-ngobrol tentang Gus Dur baik di kalangan politikus maupun di kalangan kiai kula sok nyabit Gus Dur lantaran di Tangerang tidak mengenal Gus Dur. Tidak mengenal NU. NU teh ya eta teh organisasi milik urang anu nya nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Selain eta adalah di luar Ahli Sunnah wal Jamaah seperti Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya. Jadi tetap baik milu atau milu urang secara praktis di itu NU urang teh ajaranana di Indonesia adalah diwakili ku NU. Untuk memperkenalkan NU di Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang terus sangat sulit. Maka kula pernah dipanggil untuk ikut praktis di NU. Jadi panjang dongengnya. Nah, akhirnya menolak kula lain siap untuk mengabdikan diri di NU, membawa bendera NU yang memperkenalkan syariat-syariat, tapi keterbatasan anu aya di kula. Gus Dur mengata kurang itu masalah. Gitu kan ketika PKB di deketan kemanyahanana pula boga aturan-aturan jeung hujah-hujah. Masalah. Nah gitulah tapi kedekatan anu luar biasa di luar nu terketahui ge pernah ketemu. Pada tahun 80 itu 9 Muktamar Thariqah di Utuhiyat Meranggen Demak. Baru lama dipimpin ku Gus Dur teh. Berbarengan 1 hari setelah Muktamar NU, kemudian Muktamar Thariqah di Jawa Tengah, Meranggen Demak. Nah ya, khusus tempatnya yang khusus, ketika khusus Indonesia, ya dipimpin ku Gus Dur umumnya sarua.
Tapi loba keunikan ketika mulai Gus Dur, sebentar lagi akan ada tamu kita dari Inggris. Ini adalah ahli toikoh. Bener. Kebal coy belum memakai lepis. Pakai kaos hidung, pakai rangsel, pakai kopea. Eta teh ahli torekat lu geus bisa hiber. Hendak besingke ngamangin memakai lepis. Mawa. Luar biasa. Nah, kaget tercengang kabeh. Tercengang ternyata eta adalah babaturan Gus Dur. Coba jangan cerita tentang torekat, jangan ngomong deh. Tidak akan lama lagi tamu kita dari Belanda, ini pun ahli torekat, nanti akan datang. Coba datang, bener baik. Sarua baik, make salana merecet. Bahkan gesper lagi kada delekeun baik. Percis pos penyanyi. Merecet sangkapnya merecet, tapi ia justru ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Nunggu jadi ya. Nunggu jadi. Diceritakan ke Gus Dur bahwa ini akan menjadi dosen di Indonesia selama 6 bulan kan orang Belanda ya. Ya diperhatikan baik yang dosenan di Yogyakarta. Kemudian cerita tentang Banten aya nu poho tah si dosen orang Belanda yang ngelbedakeun ku ngaran. Aya hagen-hagenan. Nah, ya cerita menceritakan tentang Syekh Maulana Sanudin, Syekh Yusuf dan Kesultanan Banten. Aya nu poho nya na teh meureun. Eta ka muridna tunggu sebentar. Lep eueuh tibernya na ka dieu ka Banten. Terus ke perpustakaan milian, sambil sekitar 5 menit langsung aya deui di ditu. Tah eta teh lakon lain lalagaan. Masya Allah. Urang apa nu carekan kuno kolot lompat ka nu ngora. Urang sarua teh ge. Ngan ai itu mah ahli Allah, ai urang mah ahli nyandung berani sama aku. Kaunikan babaturan Gus Dur. Ta eta jelema nasab kita hebatna eta adalah murid Gus Dur. Ini kumaha coba. Nantaknya nama istimewa ketika main bola baheula Brazil jeung mana? Kula bukan nama teh. Ditanya, mana menang? Anu sabaraha menangna? 1 ternyata. Inilah Gus Dur. Ketika ditanya perang antara Amerika dan Irak, yang ngajawab perang yang panjang. Mana yang menang? Irak. Titik. Benar kenyataannya. Mau diomongkan ku Gus Dur itu pernah meleset. Tapi ketika ulang diajak berangkat, pinter. Itu bisa. Bangsa Indonesia berarti mesti nang gitu ngaranna ditilai sekian persen. Otak nah iya sekian persen lemah menandak mual aya nu kelas internasional di bidang olahraga main bola sak neng mual jadi dunia Indonesia modal gede ge mual mereka jeung kumaha nyanyi sak neng mual bisa kelas dunia orator sak neng mual kelas dunia politik setelah Bung Karno mual aya nu kelas internasional lantaran teu bisa diajak pinter ku Gus Dur teh bisa. Gus Dur ketika ngobrol dengan Bill Clinton rencana cuma 20 menit tapi 1 jam. Berikutnya mohon ngobrol di telepon teh lain sekali, lain 2 kali. Bahkan dikhawatirkan Bill Clinton masuk Islam. Coba eta. Entar ketika datang ka dieu silaturahmi kekeluargaan, ka dieu ka imam kula, nyeuna ditelepon ku gitu bus langsung hari didengekeun ku kabehan hiji katedeung kemudian kedua deui sarua ti Amerika kan tinggal urang mah nonton bahasanya bahasa cecos eta seorang Gus Dur pohara jadi nyana memiliki 7 bahasa anu istimewa ialah Gus Dur setelah Bung Karno tidak ada lagi manusia istimewa kecuali Gus Dur hendak yang nama teu make tek mah aja teu ngeuleuh istana nu biasa dimulai pakai ngaji padunya nang kiai ngarawat kitab pan datang kali itu ka istana lantaran aya protokoler tidak boleh jalan depannya napan jalan belakang aja ya presiden bos itu presiden begitu kemudian ke protokoler lantaran disorot pan itu ke negara pan ieu nya nanitahan jalan tukang
endahan make samping bari ngadaharan kacang ngaji coba eta. Presiden kau kita kula nyarita kau kitu teu percaya buktikeun ke tayangan-tayangan. Tayangan-tayangan anak iya jangan ketika jadi presiden Pak ketika disemprot karena presiden istana mah kudu disemprot sesuai nggak usah ceknya nggak usah disemprot seperti begitu biarin kayak di pondok aja begini. Aduh di pondok mah rapo katuh. Didongengkeun pak lo bajasa ketikanya ke Kalimantan dibunuh kan di Kalimantan. Tanyawan penduduk ngabunuhna. Ilah Gus Dur yang panglima nyana naik kapal gitu naik kapal sering kemana nyecang bedanya nyana saya akan dibunuh tapi nyana eta ka panglima ka pengawalna kamu turun duluan atuh cak pengawal aduh aing lupa dia terima kamu turun duluan ya sekarang bung kamu kan pengawal saya kan mati hidup pokoknya kamu turun kan saya ngawal Gus Dur kalau ngawal di belakang ini kan pembunuhan tuh kira. Jadi kan bingung kabeh. Cek pengawal ya orang ngasih kurang paraen orang keluarga mah. Turun tak begitu turun di dalam lain Gus Dur aman kabeh. Tek 11 pengawal datang. Gus Dur nak di kapalnya tidak turun. Iya Pak. Iya hebatnya Gus Dur begitu Gus Dur dipapak Gus Dur orang gitu aman kan dipapak orang gitu dia mundur nabunuh terjadi begitu diuk cek Gus Dur orang yang pakai topi anu kemudian membawa panah segera disuruh ke sini penyahuan orang dinya begitu dipanggil tilu jelema nah iya kabeh gidul kabeh lantaran memang nyana maksudnya nabunuh Gus Dur maka panah tapi dipanggil kan Gus, eta saha nu ngabejaan bahwa nyana dek dipanah. Tinggal panglima nu bae jeung pengawal aja, aman ya urangnya. Begitu kita dia ke tempat care, hiji-hiji megah luar biasa ngaran mereka datangan raja tuh. Panglima na tita sarare di luhur, nyana sarena di handap. Kapan pengawal, masa pengawal di atas? Nah, apa-apa, ini tugas dari saya khusus. Kamu di atas, saya di bawah. Nggak bisa Gus, kan Gus Dur yang jadi presiden. Ya presiden sedang memerintahkan kamu di atas. Atau mau tidak mau, kabel panglima di luhur, nyana di handap. Aikran nyana memonos ke kolong, jadi sarana di kolong. Sorenganan diracun malam eta. Masya Allah, ilah keistimewan Gus Dur. Begitu di duluan Gus Dur mana hiji-hiji atau caranya nah katanya limpet aku cara mau minuman dan nyuguhan anak di duluan Gus Dur apa Gus Dur tidak ada padahal anak kerdai kolong tuh dicerita takut gitu jarang nyahun hal-hal seperti itu di lobak kene malah nggak sih mas kadang-kadang bisa ngaji orang gitu itu mengenang masa hidup Gus Dur anu sulit luar biasa. Abah pula almarhum Abah pula dongeng di dapur dirinya. Abah gergeti pas pertemuan di mana bah di Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Jadi satu pertemuan di Tekapu mana KTP ya. Di Ngabuya Cidahu jeung Gus Dur. Di mana di Pelabuhan Ratu di Pelabuhan Ratu pandirikan aya masjid di tengah laut. Itu di sisi ke tengah aya jembatan tuh. Ya semua orang lempang dulu jembatan. Ngobrol di kayak reformasi ya pertemuan dulu. Jadi jangan mah pertemuannya jeung kiai-kiai anu di Maya di ditu aya. Itu kan aya saya takut gitu. Orang mau pertemuan di anu di dia tak gitulah Gus Dur. Luar biasa mantap. Abah kula sok ngomong baik Gus Dur ngan nama tekebat biasa baik termasuk Abuya. Gitulah seorang Gus Dur kuari di muka bumi pertiwi Indonesia tinggal kenangan bakal mararuncul. Buku-buku na pemikiran na ide na lan wayang seri paling hayang seri jangan kerja di itu di begitu Soeharto
itu ngabangun pabrik kopi, punya di Pigelaan. Pigelaan Gus Dur. NU akan membangun pabrik kopi dan tidak boleh siapapun sekalipun presiden membangun pabrik kopi ini adalah hak NU. Siasat presiden saya. Nah ini ngabangun, padahal kan itu dengan itu ngabangun segede ini dimaksud mah lain etana unsur politis. Selalu gitu. Iras Gus Dur mantapnya selalu minta doa kepada kiai-kiai. Terus baiknya nama irin hatta jadi presiden minta gitu izin ti para kiai. Namun insan aya izin kiai terjadi. Nah ieu 5 kiai anu dipentak manehna izin musyawarah 2 kiai izin 3 kiai insan. 3 kiai tidak harus jadi presiden lagi. Cek nu 2 enggak apa-apa sebab ini rusak. Cek nu 3 jangan sebab mungkin tidak akan lama lagi. Ya geus boga perasaan. Ya namanya geus boga perasaan. Terus diaping ku para kiai-kiai khusus itu perlu diceritakan ngaran kiai. Kailah Gus Dur mantap pohara nama bakal terus bermusyawarah, bakal moal urut lantaran diakui segala rupa. Dek itu sebagian bangsa Indonesia 40% tidak mengakui, di persentase itu 60% mengakui, 40% ini hati kecil namun tetap mengakui keistimewaan Yesus. Kurang geus kitu mah tahlil ngadoakeun ka Gus Dur, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanna, dicaangkeun di kuburanna. Jeung nu diharapkeun ku urang wala taftinna ba'dahu ulah aya fitnah ka urang kabehan bangsa Indonesia dari berbagai kalangan baik politikus, ekonom, kemudian leuwih-leuwih agama setelah maut Gus Dur. Amin ya rabbal alamin. Jeung mudah-mudahan setelah Gus Dur teu aya saja ba'u fitnah, mudah-mudahan aya ganti. Amin ya rabbal nu bisa aman karena fitnah-fitnah. Kuari mengkukula diceritakeun urusan negara, kamari kata etik. Ujian murungkat dulu. Diceritakeun rencana Gus Dur ke depan. Tak wallahu alam ini ge kumaha kaharepna antarannya diceritakeun kitu kemaksadatan nu kudu ditopangna ku cara kieu. Ialah Gus Dur waktu urun-urun salilah hirup datang ka maut, berjuang mengabdikan diri, mengajak lurus jujur neangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dianggap kubatur politikna main-main gitu kan organisasina gitu kan LSM dan sajabana lamun geus mengenal Gus Dur padahal mun geus mengenal bakal unik. Kiai di Tangerang aya sababaraha kiai anu hayang kapanggih Gus Dur nu anti Gus Dur eta teh. Itu datang ka ditu mengakui keistimewaan Gus Dur. Itu kene kiai di Bandung anu anti jasa ka Gus Dur ketika kasih ganjur amplop terus ngobrol mengakui keistimewaan Gus Dur puguh Jawa Tengah, Jawa Timur. Gila Gus Dur pagawean sehari-hari ngaji. Pagawean sehari-hari ngaji. Nyana teh paling pakai resep punyana kitab teh hiji Minhajul Abidin nomor kedua Hikam. Ilah karesepnya mentak kuari ngaji di studio teh nu sok ngadengikeun cenah satu kulaman teh Hikam. Pernah nyambung jeung kula artinya ieu diasakan pengalihan pengajian udah datang ke istana kemudian di studio tuh. Ieu neangan gitu jangan meruskeun gitu untuk membahas tentang hikam. Sebab lain sakadar hikam lain sakadar dibaca dibahas tapi penghayatanan geus kudu asup ka batin. Itulah Gus Durnya. Jadi kuari geus minggu ge Gus Dur, aya ge Gus Pur. Kalau masa sabiyun ini sarwiti rangga
Kulantaran rangda atuh aya sifat kesepian. Waduh. Kesepian mukos kitu mapan hararese teu bisa dibangbalerkeun ku terong. Teu bisa kan kesepian kos kitu kudu beneran bae. Ulah cara di Garut kitu kan kulantaran cenah hayang jasa nyangan terong nu sedeng diasupkeun ku nya dongeng guru kula teu pieu ge. Lain bisa kula diasupkeun eta coplos. Aduh, kita guru kurang dongeng kos gitu eta. Anda kula dibikin deh gua ke murid gula. Masya Allah. Berarti kan butuh ya nage. Kesimpulanana menyana hayang. Kurang orang. Cerwiti rangga lantaran kesepian kebenaran neangan nu meujeuna eueuh aya ge urang pasar kemis seuleum pangan ka Cikupa kapagi jeung nyana saha laek ngan umurna kakarak 7 tahun. Budak karak kelas 1 baru 7 tahun kelas 2 paling jago ge. Naik ka modal 8 tahun can balik ka kakarak kelas 2 SD ngan pangawakan rada gede jeung si karesepeun maka dipentala punya Sarwiti ka bapana lantaran bapakna ge atuh butuh deui sebab Sarwiti mah ieu teh boga minimarket. Lumayan ye sagula-gulaeun. Can balik dikawinkeun lah jaed budak leutik jeung Sarwiti rangga. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 9 genep bulan di Sarwiti remu. Atuh bapak, si saya geding apanya itu eta budak bisa ngareuhan pamajikanna. Era naing-naing boga anak. Kakarak umur 7-8 tahun kok dikawinkeun jadi reuneuh teu kaharti aing mah meureun ieu mah aya reuneuh kajajaden. Teu kaharti. Di 3 bulan, bakal ada keoma yang can ditanya, si Jayat can ditanya. Jayat, dia emang biasa gitu lah lengkah. Apa nanti cak kafe na ye? Menang 3 bulan, malah si Jayat. Mikiran dulu nanya pemajikan ini, Jayat nanti kumaha-kumaha. Di situ bae beren, bae. Kubur Ki berhenti Ki Zayed maot budak letik ninggalkeun pamajikan Sarwiti rangga reuneuh teuing. Ka ieu kumaha kos kitu tah idahna? Apakah idahna ieu teh idah biwatil hamli tungguan bae engke di mana ngalahir? Idah apakah idahna teh idah bil ashul kubulan? Nah, ieu kumaha ieu keputusanana ieu? Nah, mun teu ngaji teh nyaho urang. Mun teu ngaji teh nyaho? Wis gaji ge, wis balik sama 2 peso. Kalau masa Sobiun Munaot Jayed seorang suami nuletik ini anhamili ninggalkan pamajikan rangga Sarwiti keur hamil. Eta idahna Fabil Asyur ulah diwakil hamil tapi ku bulan bae hitung 3 kali sucian ya. Atau lain 3 kali sucian ku bulan teh artinya bil asyur 3 bulan. Naon sababna lantaran teu memungkinkeun budak sagede kitu kudu bisa jima. Sanajan jima di apa kamu gitu dipaksa. Tetap moal keluar dihansikeun tetep moal. Jadi itu memungkinkan seadat antara 7 atau 8, 9 tahun mayat laki can balik di sana can balik berarti can ngumpul cai manina anak can ngumpul cai manina namun dikawinkan sama sama jimadek itu pasti can ayah cai manian kulantaran can ayah cai manian andai kata terjadi reles lain si budak eta teh pasti si babaturan budak kolot meureun kulantaran teu memungkinkeun reles eta budak anu lain anu limisi teu mungkin sagede kitu kudu bisa ngareureun teu mungkin nah ieu otomatis ulah
make idah biwadil hamli tapi make bulan baik. Sebulan 12 bulan ke idah kate sanajan nyana masih kene udang egeng ring. Bulan nungguan gitu lahir di bulan gese lantaran manehanana boga salaki budak anu teu mungkin kudu disaeun. Begitu layakuhu ala mazhab lantaran munggu mazhab bisa dipilukeun anak maka bapana sebab teu mungkin orok sagede kitu budak sagede kitu mah bisa aya caimanyan sebab caiman itu nyangkrungna kapan diun saya tepeler didinya kapan nyangkrungna ini mitit di tulang tonggong kemudian tadinya kepeler saat bisa dipeler ditampung didinya nggak kemau ngomong lagi kupu-kupu bapak kayak ketaka dia nah didinya diproduksi didinya nah di keluarga tak iya tonggong budak cet Imam Ghazali ia adalah roki itis can bisa ngayakeun jainani umur sakitu sehingga kajen teuing nyana kumaha ge gaceng bae ngan tetep bae moal memproduksi itu sperma sehingga bisa diproduksi di untaya di indog dua mau bisa ngomong perkalaan indog dua salah itu bisa kesimpulannya lalaki na budak mau tinggalkan pemajikan hamil tidak nak dilasu ayah jelma kebenaran di bobogaan anak teh Allah disebut mamsuh ayah mansu, ayah majbub, ayah mansu mah kabeh kabeh bae mah. Zakarna pelerna zakarna eta lah. Tak eta kabeh. Ijaen daftar tentara, sanggeusa daftar tentara nyana dididik Didi kemudiannya natea itu pendidikan terakhir terjun barang terjun di Sibijang teh ku komandan hati-hati kamu menggunakan parasit kamu bisa sesuai dengan aturan selamat kamu tidak bisa daging kamu akan disatukan di ember mati kamu bukan dengan pukula komandan pula gitu baheula. Waduh, geus ngegeter bae panta abri lantar geus dididik siap mental. Terjunnya. Bisa alhamdulillah tidak data. Seseriannya lah bisa aing selamat. Air agangna ditangkal kayu nyangkak lerna apa? Jadi air selamat yang bobogaana nyangkak di keler di situ. Tidak ada tangkal kayu, aduh, cerita itu lain, tidak uang kabe, atung itu harapan lo, aing ngadu sana jangan kawin gitu, kasihan, jatah mati bisa ditamal kan begitu kan, mampu karena, nah, iki saya jadi kapten, waktu gagapan jadi kapten mah, wah diterbutkan ke rumah kaset jadi kapten kuari, aku terbut KWWT ya. Nyana rahasiakeun bahwa nyana teh geus teu bogaeun dongkrak antik mun dibejaan awewe mana lu daekeun hayang-hayang teuing bejakeun ye aya jelema kaset-kaset jeung sudi jasa tapi eueuh eta yang naon pasti kitu awewe ge tapi itu ieu kaset jasa jeung sudi jasa tapi eta mah eueuh jeung tukang beca jadi butuh berarti awewe anu kitu dah. Nah, dia nyampang di situ. Kadang punya lagi KPB ya. Jadi kapten, kawinnya nah. Oh, makaling kawin lagi yang nulis. Jadi kawinkan biasa rumah tangga. Sebuah majikan aku, ia dingin amat salaki.
Ayo sare biasa, non biasa, tapi segala rupa nama biasa, tapi dingin. Sa pamajikan na, ay sa minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan mah, pajar isin le, gitu. Eka beladil na, tersare diraga, prapa. Sa pamajikan na nasib aing, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Puyang mas pamajikan na puyang. Jadi kesimpulan nama eueuhan tahdir. Begitu hantetan fungsi sabaraha naos salakina. Teu naos salaki deui. Geus kidaed kawin jeung Nyi Sarwiti. Kidaedna bobogaan berikut kelerna kemudian kuari maot kidaed maot nutuh bobogaan berikut kelerna ninggalkeun pamajikan tadi pamajikan idahna kumaha misalnya pamajikan teh apa kudu idah wafat apakah kudu idah asyur tah ieu permasalahan menterteki musani wakala mamsudun itu kadang model budak leutik atuh naon bedana awewe lalaki anu pagas bobogaanana suama sakali ieu sami bae idana bil ansurin yalaku walau mazhabi lantaran teu bisa ditilukeun andai kata boga anak teu bisa ditilukeun sanajan hamil bil asyur bae berarti hamil tilu sejen kajeun kumaha ge Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti kemudian Ki Zaidna ieu pagas sanggeus pagas ieu Nyi Sarwiti na hamil misalna saeta teh berarti teu fungsi jina sanajan nyana ngagegendong anak lain si salaki anak kos kitu lain bedana jeung budak leutik ketika salakina maot idahna lain biwabil hamli tapi idahna adalah bil asyur wa ya aku manbuban bakiyawi sayahu warima hayal lalaki pagas kemegan pagasna ieu adalah zakarna doang ari poer nama aya tadi mau kangku abeh ya ieu mau poer nama aya ari eta gagangna gagangna aduh masyaallah kita baru tak dari kawin Ki Zaid sarua babaturan ieu teh jeung tadi teh nya teh sarua terjun begitu terjun seserian nyangkut di tangkal Ambon begitu nyangkut di tangkal Ambon henteu kabeh bobogaanna doang ai pelerna mah aya ngan ketana kawin kacaritakeun geus kawin pamajikanana ieu hamil baik itu terserah sama nah iya urusan anak mun Ki Zaid maot dalam kondisi seperti kos gitu tah nah iya mun hamil ya idahna ieu mah biwabil hamli ieu mah lamun salakina zakaran tapi pelerna aya kemudian kawin sanggeus kawin pamajikanana ieu hamil terserah sama hamil di mana bae bulanan mau salakina kan pasti pamajikanna bebejana ti salaki bae ka jeung lagi pasti ka jeung pamajikan si salaki sadangkeun salaki teh zakaran terus ditanyakan ada di kubur Gesi kubur kan itu buatan anjun apa lain bisa lantaran gesi kubur lu jelas tinggalkan pamajikan anak iya adalah hamil orang sebagai pemutus hukum yai, ustaz, santri, hakim, jaksa, KUA kumata mutuskeun anak ijazna tetap ieu nukokeun tidak biwabil hamli ulah make bulan naon sebab lantaran normal bae nyana ditonggong katler Isoer normal sanajan zakaran jadi cakiki bisa baik kumu pamajikan rangga mah atuh ya pokoknya mah di
Dirapatkeun lah. Dirapatkeun atuh bener dipaksa bae ku pamajikanana. Bisa bae, bisa terjadi keluar teh mani asup kader. Tuh kitu eta majbur. Tah ieu di ilmu fikih teh kos kitu. Iku bae kos kitu inget ka dongeng apa teh. Sebelum dongeng denda. Gila laki nyandung. Ya. Zaman tahu lah tapi nyandung marah pengen kolot. Ingat kita laki lagi aing asakan kolot asa dekat kolot asa dekat kejaksaan teh di BAP meureun. Asa kanu ngora asa dekat istana we. Waduh. Nyandung teh kos kitu asa dekat ngora nah heheot. Heheotan ti lantaran di ngora mah pandasa diusapan digebegan. Cai disadiakeun, cai teh, cai putih, cai kopi, cai susu, berikut susu. Hendak nyala kena. Lalu ini ngora asa dekat istana baik. Tapi begitu dekat kolot asa dekat Kapolsek atau Kapolres Kapolda. Emang kurang itu asa di BAP ini. Bener baik, akan datang lagi. Penting amat. Pertanyaan pertama. Aduh, orang mau ngomong ke gitu teh aduh bohong lantaran dan pengalaman orang berbeda. Enak sama kau gitu mah. Tapi cak anu cara anu mah ieu di sisi emang begitu bener. Masyaallah. Tah, galak ya anu kolot. Bualah kadang-kadang luar biasa. Akhir namanya eta papae di kamar. Bingung pemajikan set no kalau teh buka si elawang buka elawang mual lagi ulah kieu atuh kena ieu rumah tangga dengeunangeun ieu nyaka dieu na carang nyangon si maneh mual wakan ya keur muria bingung pemajikanna begitu makrib keluar nyana ka kebon kirai mandi ku ya ieu saknya lagi ide Gus Dur datang mulai saknya dipotong huluna bawa gegeran kalimah turuan ku turu saji Masya Allah nyana ka kamar deh diketrok-ketrok lawan kamar saya gitu dapetin kak lah buka tuh buka mau kak kumaha isu buka bagaimana tuh minta isu baik justru yang menjadikan kulunting lalu saya turun saji di meja dibuka. Innalillahi si pemajikan kan. Ini aja. Kakak. Bila kakak, pelan. Di meja naon dari kamu kan. Atuh har teman-teman nama lah, bukan galak. Dikil-kil sayur, nyawan lejaya mataan ada dia tekorin adu segala ayo aja bisa kenyom itu yang segala pasti biasa dipakai betul jadi pemajikan negeri kakak pula buka kalau ngahampura siang ngahampura menang ya kakak kali banyak dulu tulen menang di jangan sewa harapan kak menang biasa aja obat gitu lain riba malah gula ada diantarkan kan ngorang aja diskusi yang naon atau mending bager lah diskusi tolong dibuka gitu dibuka emang ini bener tuh waduh naon deui kesalahan ini dipotong kabeh kan gitu kira-kira tunggu lah ya kena tetangga turun gitu. Aduh cobaan baik kerja dah cobaan malam eta. Jadi tunggu lagi dia panjang kene. Macam-macam dengan baheula. Tungtung nama jeung ngara pager, jeung ngara pager, entak mulu ngokolot galak bae beres hulukunya. Tak jadi pasal tadubihin idaan awet diwatil hamlillah mah jadi berarti tetap lima yang ngalahir kakarak lepas ida
wa kaza maslulun bakia zakaru bihi alal mazhabi yaitu kene maslul mah anu dipotong pelerna doang aya dakarna. Jadi di Arab aya tilu bahasa teh aya anu eueuh kabeh mamsuh, aya nu aya pelerna doang zakarna eueuh majbub, aya nu zakarna aya pelerna eueuh maslul. Kaya maslul pagas-pagas kene anu eueuh poleran baki zakarubi anu aya zakarna doang. Saya di mana-mana si Zaid kawin kabeneran aya zakarna eueuh poleran. Disarwiti pamajikan aya hamil kemudian geus hamil si Zaid na maot salakina. Saya ijazna kumahan ijazna ieu ngesarwa jeung madbur diwakil hamli lantaran nu mungkinkeun eta hamilna ti salaki lantaran aya kene sarabot. Walau talaqo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله